Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dagu kumaha dararamang panuhun pabida mangkanya. Alhamdulillah tiasa ditepang dagu kendis sareng tim kuring kang pilih dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer cerita sakalika jawara pilih tanding. Anu mana ieu carita teh karangan Kang Asepun di Majalaya Bandung. Kasugri kaum dagu dina jujutan hanca carita anu katunda kedaran kang dilek kasapi kuanti dina mangsa menarkeun kayaan alam pabeberang khususna kasakalika katut di jaka langit oge disekar anu manarita nuju rareureuh di hiji warungnya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh tejang kolong kana waktos urang lajengkeun di ieu caritana. Kasugri kaum dangu sabot keur garuneman kitu kadenge di tukangeunana aya sora anu keres tesentak. Sora hiji lalaki sorana handaur naker tapi kasakalingga jeung ti jaka langit katut nyi sekar oge langsung ngaraliuk lebah datang na eta sora. Breh teh katingali aya dua urang lalaki jarangkung gede paromana berengis pikasieun. Wah paingan ngajedog di dieu sia teh. Waing diteteangan ti isu keneh. Ceuk nu saurang bari leungeun jeung sukuna bukbek nenggel jeung najong kana awak saurang budak lalaki nu umurna kira-kira 10 tahunan. Eta budak lalaki teh papakianana geus rarangsak, awakna begang, begeutna pias bangun anu soak naker. Harita eta budak lalaki teh langsung ngagoak jejeritan, awakna ngudupung di luhureun taneuh. Ampun juragan, ampun, ulah dipaehan, abdi moal sakali-kali deui. Ampun. Ah sia. Ampun juragan. Ceuk eta budak lalaki bari acong-acongan nyembah ka eta jalma anu nyiksa ka manehna. Tapi teu didenge ku si jangkung gede teh kalah ayo we diperpek di teunggeulan. Jeung ditajongan sagala. Pilih genti duanana bukbek nyiksa eta budak lalaki nepi ka cungkel jumpali ka tukang. Tapi jigana teh boro-boro aya rasa karunya, terus we diperpek jiga nu hayang puas. Ok nu pangheulana tadi nyarita. Modaran we sakalian Kang. Tuban wae papanyit kieu patut bah. Kituna teh bari ngangkat awak eta budak. Maksudna rek ditotogkeun kana batu. Tapi keur kitu Dasar manusia iblis. Ado nyiksa nu geus teu walak aya. Ayo lesotkeun sia. anu nyarita teh taya liam ti sakalingga. Warita geus ngabadegah hareupeun maranehna. Punya kurang ajar sia. Cia anu leuwih ti heula ku aing rek dipodaran mah. Ya. Duanana hampir bareng ngarontok ka sakalingga. Waleungeunna ranggah rek nyengkek kana beuheung sakalingga. Tapi sakalingga kalawan tenang ngageserkeun padana saeutik kagigir. Plos dua pasang leungeun ngeplos teu keunakan sasaran. Puguh we teu kabayang kumaha nafsuna anu duaan. Sadeco ogado ku budak satepak pantar sakalingga. Sedengkeun maranehna duaan teh cukup dipikagigis di dunia kajawaraan mah. Kakilat masing-masing leungeunna nyusul tepus dina wangunan dampa leungeunna anu mareber rek nampiling kana beungeut sakalingga. Tapi sakalingga henteu ngagilek ayeuna mah. Dua pasang leungeun musuh anu keur nyeleber teh dipapak ku dua leungeunna. Lawan ngagunakeun tenaga jero anu leuwih di satengahna. Yuk yuk yuk. Tilu bentrokan kakuatan geus teu bisa dibendung deui. Duaan langsung ngajrengkang ka tukang. Dina masing-masing bibirna keluar getih hideung lalambaran. Kejong-jongan mah duanana can waka bisaeun harudang. Terus we gegerungan ngararasakeun ka nyeri dina jero dadana. Nu karasana asa panas jeung nyanyautan. Tapi akhirna mah duanana ngaruniang hudang. Saurang maksakeun nangtung. Panoda hurung netep ceuceup ka sakalingga bari tutunjuk ka sakalingga.
manehna nyarita. Kejadian bu ayeuna saumur hirup moal poho ke aing. Tungguan babalas da aing. Hiji waktunya wasia bakal direbut ku aing. Wasyah. Cacap nyarita kitu terus manehna ngaleos tidinya. Dituturkeun ku baturna. Leumpangna sasampoyongan jiga lang layangan urang angin. Gesugri kaum dangu sadaya. Sararea nu aya di dinya muji kana kahebatan Sakalingga. Kesebut budak kene tapi geus bisa ngarubuhkeun dua urang jalma anu jarangku gede. Dua nana kawilang jawara kahot anu teu handap-handap ilmu pangabisana. Saterusna Sakalingga nyampeurkeun ka budak lalaki anu tadi disariksa tea. Sanggeus dihudangkeun tuluy diajak diuk dina bangku, bari terus dibere dahar. Bari ngahuap eta budak teu nganuhunkeun ka Sakalingga anu geus nulungan ka manehna. Atur nuhun pisan Kak. Kuring geus disalamatkeun tina panganiaya eta dua badegana Juragan Domang. Mun teu ditulungan ku Aka mah geus pasti kuring teh bakal binasa. Sakali deui atur nuhun pisan. Ceuk eta budak lalaki katara badana semu anu ngeleper. Sakalingga jeung Ki Jaka Langit pun kitu deui nyi sekar. Pohara waratireunana ningali kana waruga eta budak. Pakeanana rarawek, awakna begang ngayakas kawas gambang, beungeutna haropak jiga anu nahan kanyeri. Teu nanaon, geus kewajiban eta mah. Sok we dahar heula jeung seubeuh. Tembal Sakalingga neuteub seukeut kana beungeut eta budak lalaki nu umurna ukur beda 1 tahun 2 tahun jeung manehna. Sanggeus ngarasa seubeuh barang daharna pok Sakalingga tumanya deui ka eta budak. Ari Ujang sahangaran jeung urang manya. Naon sababna make jong disariksa kunuduaan tadi? Aya masalah naon? Sakalingga tumanya bangunan nu hayang nyaho kana sagalana ngeunaan eta budak. Memeh ngajawab kana pananya Sakalingga, eta budak teh narik napas heula pok nyarita. Ngaran kuring anu katelah Wangga. Kuring mah urang jauh ti kampung. Aya di desa teh keur abur-aburan we nyingkan bebahayaeun. Tembal eta budak nu ngakukeun ngaran Awangga. Sanajan umurna kawilang budak keneh tapi dina nyaritana jiga anu geus dewasa wae. Oke, Cok. Terus ari pangna disariksa kunuduaan tadi, naon masalahna? Sakalingga beuki panasaran. Panjang caritana maka. Sok we caritakeun. Mumpung keur waktu reureuk keneh. Atuh geus kitu mah ngan barabat we. Awangga nyaritakeun lalakon hirupna kabeh ditetek daya nu kaliwat. Yeun manehna geus teu boga indung bapa, terus pikeun nyambung hirupna manehna kuli jadi tukang ngarit jeung ngurus ingon-ingon di saurang jalma anu pangbeungharna di lempurna. Nu katelah Juragan Domang. Ari Juragan Domang kacidanya ngeunana ka manehna. Tapi dina hiji waktu manehna sacara teu kahaja ngadenge 2 urang padega tudunganana keur ngarobrol haharewosan ditukageun imah. Eusi obrolanana nyaeta manehna geus maling duit tina barangkas tempat nyimpen duit tudunganana. Anu jumlahna henteu saeutik. Kulantaran manehna ngarasa karunya kadunungan, wahirna ku manehna dibejakeun yeun badegana nu duaan geus ngabongkar tempat duitna. Tapi anehna Juragan Domang teh teu ngalakukeun tindakan nanaon kadua urang padegana teh. Ting sieuneun meureun ngan ukur diomongan we hungkul henteu ari nepi ka dipecat mah. Wahirna mah nyahoeun weh eta 2 urang padegana Juragan Domang teh ka manehna. Yeun manehna atawa Awangka
nu ngalaporkeun maranehna duaan ka Juragan Domang. Nya akhirna Awangga kabur ti imah tununganana lantaran sieun diparinasa ku nu duaan. Ari badegana nu duaan teh nyaeta anu tadi nyiksa ka manehna teh ya. Tah kitu lalakona maka kuring teh jadi bingung pilakuan. Pasti rek kemana-kemana oge moal woleh diarober ku badegana Juragan Domang nu tadi. Yeuk Awangga mungkas carita anana. Sakalingga unggut-unggutan. Sedengkeun ari Kijaka Langit jeung Nyai Sekar mah tadi neuteup kana beungeut Awangga bangunan watireun aker. Pok sakalingga nyarita. Geus we ayeuna mah menjeng melu ngalalanya jeung kuring. Darek naon balik ka lembur oge ari geus teu boga indong bapa mah. Keun urusan dua urang anu tadi mah ku kuring disangkareupana. Engke ku kuring urang diajarkeun ilmu bela diri. Meh teu bolos strong teuing. Ceuk sakalingga mere kaputusan. Kesugri kaum dago. Peuting eta mah sakalingga jeung Kijaka Langit katut Nyi Sekar ketambahan ku Awangga marondok di eta warung. Kocapkeun wanci isukna rebun-rebun kene sakalingga jeung nu lainna geus taranginas aya di setengahing perjalanan. Tujuanana ayeuna mah geus pancek nyatana rek ngajungjung ka tempatna Ki Brajasena. Dikeun disadarkeun ku sakalingga tina laku jahatna sarila ieu. Lamun keukeuh wae mah kapaksa ku sakalingga rek dibasmi jeung sakabeh anak buahna. Itu patekadana nu aya dina hate sakalingga. Irawanci pecat sawed nalika nu opatan keur narik reuh leumpang di jalan satapak. Tempo di hareupeunana aya saurang jalma anu make papakean cing sarua hideung. Badana gemrot bayuh-yuh jiga tukang sumo. Eta jalma teh keur diuk weh di luhureun gerobag anu ngahaja dipalangkeun di tengah-tengah jang jalaneun anu rek diliwatan ku sakalingga jeung baturna nu tiluan. Nyaeta Kijaka Langit, Nyi Sekar jeung Awangga. Nu milu ka sakalingga. Eueuh deui jalan kaum dangu pikeun ngaliwat. Sabab dikenca jeung katuhun eta jalan teh jurang hungkul anu jero tur nang tauhing. Sakedapan sakalingga jeung batuna jadi pating jaranteng. Marencrong ka eta lalaki kolot anu gendut teh. Tapi lila-lila mah sakalingga ngalengkah lalaudan. Nyampeurkeun ka palebasi abah gendut, pok sakalingga nyarita di barung ku manggut sababaraha kali. Pangapunten abah, kuring jeung batur-batur kuring rek ngaliwat ka dieu. Punten gerobagna dikasisikeun heula. Ceuk sakalingga bari teu boleh manggut ka si abah gendut. Si gendut jiga anu teu ngadenge kalah ker. Ngadenge kerek mending ngageleger. Sakalingga gogodeg tapi manehna yakin eta jalma anu aya di hareupeunana teh henteu sare. Tok deui atuh nyarita di barung ku sopan. Abah, punten kuring ngaganggu. Kasisikeun heula sakeudeng rodana. Kuring jeung batur kuring rek ngaliwat. Piraku kudu jalan ka jurang mah. Ceuk sakalingga malikan deui omonganana. Atuh ari gurinjal teh si abah hudang. Panora molotot ka sakalingga pok nyarita di barung ku sesentak. Asa teh kuyuk ngaganggu kana kesenangan aing boga hak naon sia marentah kitu ka aing. Cenah kituna teh bari tutunjuk sagala rupa. Tapi sakalingga tetep tenang kalawan rengkuh manehna nyarita deui. Punten pisan pah, ya kuring mah lain rek ngaganggu kana kesenangan abah. Tapi rek milu ngaliwat ka dieu. Apanan daya due jalan. Sedangkan kuring jeung batur-batur kuring perlu jang jalaneun pikeun neruskeun lalampahan. Kitu tah bah. Lo mangkeluk setan. Aing tuh peduli kasih cek batur sia. Pokona eueuh saurang oge nu bisa ngaganggu kana kesenangan aing. Ulah boro bebajit pantar sia.
najan rajana siluman nu aya di leuweung ieu oge poalwanian kaing padeleung ngartin to lamun cia keke mamaksa artina sia sabatur-batur hayang binasa kuleungeun aing nu katelah Ki Garunggang Cicakar Dewa tembal si Abah gendut kitu natih parinepak dadana tapi kaburial bun celik panona carita kitu teh nyaritana kitu teh tapi barang sakali garek nyarita deui teu kanyahoan sapasang leungeun si Abah gendut tina wangunan cakarna geus nyeleberek ngarah kana beungeut sakalingga untungna sakalingga geus taki-taki ti samemehna ya dibencarkeun tahulu ku aing mah teu ajar waleungeun sakalingga mapag kana gempuran cakar lawan si Abah gendut langsung ngajarik jeung katuk padi ramo leungeunna dikepret-kepretkeun sabab karasana asa diadu jeung beusi wajah anu teu asnaker sedengkeun sakalingga tetep tagen tina tempatna mun sakalingga mundur salengkah ka tukang geus pasti awakna bakal tigorobas kana jurang sabab sakalingga harita nangtungna meh dina bibir jurang harita si Abah gendut anu ngaku ngaran Ki Garunggang alias Cicakar Dewa nangtungna acan ajeg kategah pula manehna nahan kedua sukuna sangkan kerubuh geus bener-bener ajeg deui dina tangtunganana sebrut deui Ki Garunggang Raja dua leungeunna dina wangunan cakar nu katelah jurus Cakar Dewa kabelesat rek ngarah kana dadajeng beuheung lawan ya modar sia kunyuk kirim sakalingga sakilat leungit tina paningali Ki Garunggang Ki Garunggang anu mireungeuh lawan ngaleungit langsung narik deui dua cakaran leungeunna api Jeprot. Jeprot. Jeduk. Des. waduh Ki Garunggang ujug-ujug ngaguak tarik naker padana nyampoyong ka tukang kubrak weh ayeuna mah manehna geus teu bisaeun deui ngajega geus teu bisaeun deui ngajaga kaseimbangan padana bebengkang nang karak bengkang dina luhureun jalan kesugri kaum dangu tadi waktu Ki Garunggang narik deui cakaran leungeunna kalawan kacepetan anu teu katuturkeun ku panon lawan sakalingga geus bisa ngasupkeun tenggeulanana kana dua cakarna Ki Garunggang jadikeun leungeun Ki Garunggang asa diparieuskeun sakaligus beka ngagoak pakat ku ngarasa nyeri jeung reuwas untung sakitu ge sakalingga teu boga niat teleka lamun niat mah bisa wae tenggeulanana tadi ngagempur kana dadana geus pasti nyawana oge bakal ngalayang sapada harita tapi Ki Garunggang memang lain jago atah-atah tadila oge manehna geus koreja teuing jelegedeug nangtung seret tina saku bajuna ngaluarkeun peso leutik saukuran 2 ramo budak tempo hurung meningak gurila peta peso teh padahal harita kayam teh geus mimiti poek non poe geus tata dimubus kena bun-bunan gunung artina eta peso lain peso sambarangan tangtuna oge ngarupakeun pakarang amdelanana Cicakar Dewa atawa Ki Garunggang di podaran sia ku aing setan Ya. Belesat. peso dina leungeunna langsung ngabelesat rek ngarogok kana beuheung sakalingga tapi sakalingga mah saeutik oge teu ngarasa keumpeur atawa reuwas sabalikna Ki Jaka Langit jeung Nyai Sekar Katut Awangga mah ningali peso dina leungeun Ki Garunggang kalawan kecepatan anu meh teu katuturkeun ku awasna panon maranehna pohara ngalenyapna sabab sakalingga jiga nu ngahaja mapag datangna eta peso Siet. Wush. sajengkal deui peso dina leungeun Ki Garunggang rek keuna kana sasaran ngan sakilat naker sakalingga metakeun 2 ramo leungeunna kajadianana pohara mata kaget jeung garanjugna pikeun Ki Garunggang sabab pesona beunang dicapit ku 2 ramo sakalingga waduh Ki Garunggang nepi ka ngahanju sabab tanagana anu keur nyemprung langsung kandeg tengah jalan Kumaha mun geus Ki Abah Jeung sakalingga mah panas lawana anu harita keur tiba bergeg hayang ngaleupaskeun pesona tina capitan ramo sakalingga
Tapi sanajan manehna ngatrukeun sakabeh kakuatanana, lawan ngaluarkeun sakabeh tenaga jerona oge, besok dina capitan sakalingga pageuh teu usik-usik acan. Mangkeluk setan. Lesotkeun sia wong edan kurang ajar. Ceuk Ki Garunggang ambek nyadek tenaga bit. Pegeutna katara beureum beuki pikasieun. Ya bahasa eranya saat geus diwiwirang ku sakalingga sebut jago kahot tapi karek ku sakitu oge manehna geus teu mampu ngalepaskeun pesona nu keur dicapit ku dua rambolawana nungan ukur ku budak satepak. Nah make dongnya tadi lesotkeun ka uwing sagala sarba. Sok we bisa mah ku sorangan. Apanan jago abah teh. Sakalingga terus ngoconan kalawana. Puguh we. Geus teu bisa kacatur kumaha panas jeung ngaheabna hate Ki Garunggang waktu harita. Lawan teu nyarita deui langsung manehna ngaluarkeun sakabeh kakuatanana. Seret, peletok. Ki Garunggang bisa ngalupaskeun pesona tina capitan Rabo Sakalingga. Tapi ngan ukur beunang sapotong, sebab sapotong deui mah masih keneh aya dina dua Ramo Sakalingga. Pesona potong jadi dua. Badan Ki Garunggang jadi ngajengkang ka tukang kabawa ku tenagana sorangan. Untungna manehna langsung masih bisa ngajaga kasaimbangan badana. Elegedeug nangtung matana puringas jiga monding edan. Pakadana ngahegak bakat ku ngarasa capek jeung ambek ka Sakalingga. Ija ka langit jeung Nyi Sekar pun kitu deui wangga. Kuat ka carolohok ningali kana eta kajadian. Pok Sakalingga nyarita kalawan sikepna anu tetep tenang. Pah, namun uing tadi rek kalanges mah ka abah. Bisa wae ieu peso anu sapotong nu aya dina ramo uing teh dirojokeun kana beheung abah. An meureun abah teh pasti bakal paeh. Si Jakar Dewa alias Ki Garunggang teu nembalan. Manehna ukur ngajanteng sorot panona bangun anu hurung neuteup seukeut ka Sakalingga jiga anu gemesen aker. Tapi Sakalingga mah teu mirosea pok manehna nyarita deui. Kumaha rek dituluykeun moal tarung teh sarba? Ki Garunggang teu nembal kalah terus we molotot jiga anu teu ngadenge kana omongan Sakalingga. Bari ngalungkeun peso anu kari sapotong tina ramo legeuna ka jurang. Pok deui Sakalingga nyarita. Lamun moal dituluykeun, singkirkeun tah roda butut teh. Modong halangan jang dalanon. Bisa dianturkeun ku uing mah. Sakalingga jadi ngusial amarahna ku ningali paroman Ki Garunggang anu bangun cecebna ker ka manehna. Ki Garunggang nepi ka mendelik ngadenge kitu ti Sakalingga. Omo ningali tadi pesona anu sapotong deui dibikeun ka jurang mah. Asa diledek pisan harga dirina teh nyasatna eta teh peso pakarang adelanana. Tapi teu bisa majar kumaha sabab rumasa geus teu untupan deui pikeun ngalawan. Antukna manehna ngoloyong mindahkeun gorobagna ka sisi. Tanggeus kitu mah Sakalingga jeung batur-baturna tuluy laleumpang rek neruskeun deui lalampahanana. Tapi karek oge sababaraha lengkah Belesur, belesur. Awas Sakalingga. Nyai Sekar ngagorobo ka Sakalingga. Parang Sakalingga ngareret ka tukang katingali aya sababaraha gulungan seuneu anu ngabebelah. Uru kana badana. Untungna Sakalingga sakilat nakis eta gulungan seuneu kuleungeun katuhuna. Eta gulungan seuneu anu beunang ditakis teh langsung walentab kana tatangkalan nu aya di dinya. Atuh jadi ngabebelah ku seuneu kaayaan di dinya teh Mitra. Dihoreng anu maledog-maledogkeun gulungan seuneu teh Ki Garunggang. Kita oge manehna terus maledog-maledogkeun gulungan seuneu sagede-gede tangkal kalapa kapalebah Sakalingga jeung nu lainna. Kurang ajar. Cicik manusia teh paingan dina gorobag bututna teh nundun senjata Rusia. Katana gulungan seuneu anu dijieunna tina kadapa.
Gerentes hate sakalingga bari pupukis nakisan eta gulungan seuneu udua leungeuna anu akhirna pisan mah urweh eta tempate jadi lautan seuneu. Sakalingga jadi kemper pang-pang namah kana kasalamatan budak anu ngaran Awangga tea. Sabab Awangga mah can bogaeun elmu bela diri, tangtu teu apal kumaha carana nyalametkeun diri tina kepungan seuneu anu harita geus ngurung ka maranehna. Kalawan ngagunakeun kecepatan elmu ngahampangkeun badan anu sapinuhna. Sakalingga badanna ngablesat lir ibarat cahaya. Nyamber kana awakna Awangga nu geus teu bisa kaluar tina kepungan seuneu anu beuki ngentap-ngentap. Set jeleng blesa. Badan sakalingga ngarau badan Awangga. Langsung dibawa keluar tina jero seuneu. Sawatara eta Ki Jaka Langit jeung Nyi Sekar maranehna keur narungguan di sisi kidul. Maranehna duaan geus bisa nyelemetkeun dirina masing-masing tina kepungan seuneu. Alatan kalicikan Ki Garunggang alias Ki Cakardewa. Sanggeus opatanana araya disaluareun seuneu, og sakalingga nyarita. Dasar jawara licik segenyut kurang patut mah. Bus ngalicikan mamanehna langsung kabur. Nya Jang, wah kaera pisan. Lain kalakuan jawara nu kitu mah. Untung urang sararea bisa salamat. Bisa keluar tina kepungan seuneu anu nganduruk sakabeh tatangkalan di ieu tempat. Tembal Ki Jaka Langit panuna mencerong kana seuneu anu keur nguntab-nguntab ka tebak angin. Ok sakalingga nyarita deui. Ari Abah waun cok eta jelema bah. Atemponya kuing mah beut jiga anu apal ka Abah eta jelema teh. Moal kitu masih komplotanana si Brajasena. Sakalingga negrakeun kreteg hatena. Ki Jaka Langit ngahuleng sakedeung terus napok deui nyarita. Bener pisan Jang. Abah oge inget ayeuna mah eta jelema anu ngakukeun ngaran si Cakardewa teh memang usung esangna keneh Ki Brajasena. Olah kungsi bantrok keur sawatara taun ka tukang jeung Abah oge. Ki Jaka Langit kakara inget. Memang manehna kungsi bentrok jeung Ki Garunggang. Waktu manehna karek anyaran lunta di paguron maung lorek. Pan bae Pak. Lamun di padang ke panggih deui mah urang warah tah anu muaran si Ki Garunggang teh. Sabab jelas maranehna rek dilakakeun ka urang sadarea. Terus ari ayeuna lalampahan urang teh rek kamana anu ditujunya bah? Tanya sakalingga ka Ki Jaka Langit. Sanggeus ngahuleng heula sakedeung pok Ki Jaka Langit ngajawab. Leuwih hade urang ngajugjug ka leuwih jurig we Jang. Urang nyokot pusaka kitab wasiat dewa. Hariwang bisi kasusun kuno jarahat. Ki Jaka Langit mere kaputusan. Oh kitu nya teu nanaon. An hanjaka. Waktu nyapi alatan mangsa misah mitra. Dan ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui nya. Hatur nuhun kana naon rupi beratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.